nembangkeun karategan pahlawan. Api dangukeun musikna, lebetkeun, ekspresikeun, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ausan, kelas 6A. Bade dongeng. Sasakala Sunda reungit sok disadana cuy. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara leungit anu diratuan ku leungit awewe. Eta nagara teh pohara beuh kana kacida. Tentara nagara gah itu deui patina anu satu. Sang ratu kacida gindingna pakeana harung merah ditambah wae make gelang jeung sumur emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Pina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sumur jelema anu asup ka karajaan leungit. Eta kabeneran tentara anu jaragana teh sare kalibra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibrana keur deui. Rayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu leungit. Tuluy suung emas nu dipake ku ratu leungit dicopot. Tapi kakarage dicopot sabalah ratu leungit kaburu udang manten. Tuluy gogorokan, tulung. Eta jelema terus langsung kabur keluar bari mamawa suung sebelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jelema angger teu kasusuh. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rakyatna. Sakabeh bangsa leungit kudu nareangan suung anu dipaling eta tempoan kabeh dina kula ceuli jelema. Ceuk ratu leungit teh, ti harita sakabeh leungit nareangan eta suung nepi ka kiwari. Leungit teh masih keneh nareangan eta suung nu sebelahna. Tempoan kula ceuli jelema-jelema bari disadap suung cenah. Nama saya Tatiana. Di sini saya akan mendongeng sasakala Sunda reungit sok disada ngajeli. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara leungit anu diratuan ku leungit awewe. Eta nagara teh pohara beunghar. Tentara nagara itu deui patihan satida. Sang ratu kacida gindingna pakeanana hareureum perang. Ditambah make gelang jeung sumur emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling ye hiji sosok jalma anu asup ka karajaan leungit. Beneran tentara anu jaragana teh sare kalibra. Atuh jongjon eta jalma asup ka kamar ratu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang abdi datang di kelas nampak abdi erek Bade abdi bade membaca dongeng soal sahabat Sunda dongeng sok sabda nasri. sok mulai. Mikna diangkat. Ya baik. Fokus jawaban. Di zaman baheula di kerajaan negara anu dirasakan kurit awem eta nagara teh poho abeuh karna kacida tentara negara kitu deui patina anu sakia sarako kacida di dina pakaian haru rung perang ditambah make gelang jeung suwung emas dina hiji peuting keur maning dina hiji peuting keur gampang jeung peuting aya di sosok jelema nu masuk kerajaan dunia eta kabeneran tentara nu diaregan teh saare Kalida ujungna eta jelema sontak kamaratu kabenaran manggih keur dibilang neukeun deui hareup eta jelema ngadeukeutan sabageun tulis soal emas nu dipake Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Atifakara Elisia. Abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Sunda Rimit Sok Disada na Celi. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara Rimit anu diratuan ku elit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Lantaranna garaga kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindina. Pakaianna harurung herang ditambah make gelang jeung suwung emas. Manu wibawa pisan kekonangan sang ratu teh. Pisang kekanama, pisang teh di hiji peuting terjemlang jepri. Aya hiji sosok jelema anu masuk ka karajaan leungit eta. Kabenaran tentara oge keur tibra. Tujungdeun eta jelema asup ka kamar ratu. Kabenaran ratu oge keur tibra nu kalah. Karaya eta jelema ngadeukeutan sang ratu. Tuluy suwung emas nu dipake ku ratu reungit dicopot. Tapi kakak sabelah teh dicopot. Kabur udang si ratu teh. Tuluy gegorokan, tulung. Teh jelema terus langsung kabur keluar balik membawa suwung sabelah. Tentara anu jaga-jaga tuluy ngarudag. Tapi eta jelema angger we kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung ka hayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu neangan suwung anu dibalik eta tempoan dina kabeh unggal ciri jelema. Cek sia teh. Ti harita sakabeh reungit neangan eta suwung nu kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh neangan eta suwung nu di sabelahna. Nempoan kana unggal ciri jelema-jelema bae disadar. Suwung. Siap ya? Thank
kalih. Mangga Bilqis dangukeun musikna. Semangat, terus keluarkan ekspresinya. Cakep kan? Di zaman bahula aya hiji kerajaan negara dunia anu dirantuan ku leuweut awewe. Eta nagara teh pohara penghana kacida. Tentara garaga kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida dindingna pakaianna peluru heran ditambah makidung jeung suung emas. Manewi bawa pisan pokona sang ratu teh. Dina hiji peti kejemplang genting aya hiji sosok jelema masuk ke kerajaan leungit. Eta kabenaran tentara masyarakat teh tertibra. Aku jongjo eta jelema asup kana ratu kabenaran atau oge kersana tibra. Karaya eta jelema mendapatan ratu leungit duluy suung emas anu dipake ratu dicopot. Leungit dicopot tapi karang ge sabelah. Ratu leungit eta kaburu jeung kudang mantun. Tuluy gogorowokan, tolong. Eta jelema terus kabur keluar bari mawa suung. Jalton ngadongeng judulna Sasakala Sunda Reungit sok disadap ngaceulik. tokoh nu aya dina dongeng eta saha wae? Ratu Reungit jeung tentara garaga. Tak Ratu Reungit, tentara, terus Sama rahayatna rakyat, terus jeung maling. maling teh saha? Jelema. Terus dongeng eta teh nyaritakeun tentang Suung di maling suung nu dipaling ku jalma. ku jalma. Kerajaanna aya di mana eta teh? Di negara ieu Di negara Reungit. Amanat tina dongeng eta naon? Amanat tina dongeng eta tong nyanggap barang anu sanes milik urang. Tong enak barang anu sanes milik urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.